Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya wilujeng tepang deui sareng Bapa dina mata pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 10. Tah dina pertemuan anu ayeuna nyare rencangan sadayana ti kelas 10 urang baris diajar pangajaran anu kahiji nyaeta materi ngeunaan tarjamahan. Tarjamahan teh naon? Tarjamahan teh anu kumaha? Ayeuna urang baris diajar. Kumargi kitu kusadayana tiasa diperhatoskeun pangajaran atanapi materi tarjamahan ieu nya. Sateu acan nincakana pedaran teras teh kaidah-kaidah dina tarjamahan di dieu aya 2 ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji nyaeta Al-Qur'an surat Yusuf ayat 1 sareng 2, anu kadua nyaeta Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 22. Naon maksudna? Sateu acan dikawitan pedaran ngeunaan tarjamahan ieu mangrupakeun dasarnya. Bisa wae mangrupakeun dasar pikeun urang dina diajar tarjamahan. Cobi tingali dina Quran surat Yusuf ayat 1 dugi ka ayat 2. Di dinya Allah ngadawuhnya artina ini adalah ayat-ayat kitab atau Al-Qur'an yang jelas. Kemudian ayat keduanya memiliki arti sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Teras ayat anu kadua anu katilu poinnya Quran surat Ar-Rum ayat 22 dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa, kemudian dan warna kulit. Tah ieu nya Al-Qur'an teh diturunkeun nganggo bahasa Arab. Sangkan urang ngarti kana eusi sareng maksud anu aya dina Al-Qur'an teh tangtos wae kedah diterjemahkeun nya. Agar kita mengerti dari maksud dan isi dalam ayat Al-Qur'an, kita harus mencari terjemahannya agar memudahkan kita untuk memahami maksud dan tujuan dari ayat Al-Qur'an diturunkan. Nah, ini ya berkaitan langsung dengan pengajaran terjemahan yang sedang kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut dengan pedaran ataupun pengertian dari terjemahan itu sendiri. Baik, di sini ada contoh ya. Contoh dari kata-kata yang diterjemahkan. Ada kata-kata ataupun kalimat atau juga peribahasa dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ataupun sebaliknya. Kata-kata dari bahasa Sunda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita bedah satu persatu ya. Ada kata kepala, lari, dan jongkok dalam bahasa Indonesia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi mastaka, lumpat, dan dongko. Kemudian ada kalimat saya akan pulang, dia sedang makan bakso. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi kuring rek balik, manehna keur dahar baso. Ada juga peribahasa ya, bagai katak dalam tempurung. Dina bahasa Sunda mah jadi babasan, babasanna nyaeta kurung batok. Kemudian ada peribahasa yang kedua, bilang mengerti padahal tidak. Dina bahasa Sunda jadi babasan nyaeta heueuh bur. Nah, ini merupakan contoh ya, contoh-contoh kata, kalimat, kemudian peribahasa yang nanti akan kita pelajari pada pengajaran terjemahannya. Ieu merupakan contohna. Ke urang diajar terjemahan, tah ieu contoh-contohna. Tah, Pak, tadi aya contohna, teras teh ayat Al-Qur'anna. Kira-kira ari tarjamah teh artina naon, Pak? Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman semuanya dari kelas 10. Tarjamah teh nyaeta asalna tina bahasa Arab.
anu boga harti mindahkeun atanapi proses mindahkeun hiji amanat tina bahasa sumber kana bahasa panerima atanapi kana bahasa sasaran. Tah kadenya jadi tarjamahan teh nyaeta hasil tanapi hiji proses mindahkeun amanat karya atanapi tulisan atanapi kecap atanapi kalimat tina bahasa asal misalnya bahasa Indonesia kana bahasa sasaran atanapi bahasa tujuan misalnya bahasa Sunda. Tah ngartosnya lamun dina bahasa Inggris mah tarjamahan teh disebutna translation ya, translation. Aya tarjamah, aya transliterasi, aya transkripsi. Tah kade bentennya ieu hartosna. Lamun tarjamah mah biasa disebut alih bahasanya. Tah sedengkeun transliterasi mah biasa disebut alih aksara. Tina aksara Laten kan aksara Sunda misalkeun tah eta disebut transliterasi atanapi sabalikna. Teras aya oge transkripsi nyaeta alih wangun atanapi alih bentuk. Misalna aya rekaman sora nya hidepkan sok ngagunakeun fitur voice note nya dina WA dina WhatsApp nya. Tah eta lamun dialihkeun kana bentuk tulisan voice note eta disebut transkripsi. Tah kada aya 3 pengertiannya aya tarjamah, transliterasi, sareng transkripsi. Kedah tiasa ngabentenkeunana. Tarjamah mah alih bahasa, transliterasi mah alih aksara, lamun transkripsi mah nyaeta alih wangun atanapi alih bentuk. Tah dina narjamahkeun urang kudu miboga kamampuh atanapi kita harus memiliki kemampuan-kemampuan ketika akan menerjemahkan. Kemampuan ini tentu saja terlatih ya, dimiliki oleh kita, kemudian dilatih oleh kita sendiri. Kemampuan apa saja? Baik, Bapak akan jelaskan satu persatunya. Ayeuna ku Bapak dijelaskeun hiji-hijina kamampuh narjamahkeun nyaeta aya 3. Anu kahiji kamampuh gramatikal. Kamampuh gramatikal teh hartosna pengetahuan mengenai kata, bagaimana menyusun kalimat, bagaimana menyusun paragraf, bagaimana menempatkan ejahan, tanda baca dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Ada kalimat rek kuring balik. Nah, kalimat ini merupakan kalimat acak. Jika kita memiliki kemampuan gramatikal, kita sudah bisa menebak atau membaca bahwa kalimat ini merupakan kalimat acak yang harus kita susun menjadi kalimat yang benar, yaitu kuring rek balik. Contoh yang kedua, misalnya ada kalimat basa kuring datang manehna keur sare. Ini kalimat belum ada tanda titik atau tanda koma ya, belum ada tanda baca. Ketika kita memiliki kemampuan gramatikal, kalimat anu dina bahasa Sunda disebut nama nerelangnya, pasti kita akan langsung bisa membaca. Oh di dieu komana, oh di dieu titikna. Seperti pada contoh basa kuring datang, koma manehna keur sare. Nah itu ya merupakan kemampuan gramatikal. Kemudian kemampuan yang kedua yaitu kamampuh sosiolinguistik. Ari sosial teh nyaeta masyarakat, ari linguistik nyaeta basa. Artina di dieu kemampuan sosiolinguistik nyaeta pangaweruh atau pengetahuan mengenai suatu bahasa atau satu bahasa dalam kehidupan masyarakat penggunanya atanapi pamakenanya. Misal dina bahasa Sunda ieu nya aya istilah ngarambet, tandur, babut jeung sajabina.
Tah bahasa-bahasa ieu teh aya dina masyarakat atanapi kelas sosial petaninya anu sok tatanen. Tah aya teu bahasa anu sarua misalkeunana dina bahasa Jawa tanapi dina bahasa Bataknya tanapi dina bahasa Indonesia we nya ulah tebih-tebih ngarambet dina bahasa Indonesia naon, tandur dina bahasa Indonesia naon, babut dina bahasa Indonesia naon. Tah ieu nya ieu teh kamampuan anu kedah dilatih ku urang perkawis kamampuan sosiolinguistik. Anu terakhir nyaeta kamampu semantik. Ari semantik mah ngaguar harti atawa maknanya tina hiji tulisan atanapi tina hiji teks. Contohna di dieu anu gampil we nya nyaeta tarjamahan hiji paribasa dina bahasa Sunda mah. Paribasa heueuh bueuk teu bisa diterjemahkeun jadi iya burung hantu. Heueuh kan dina bahasa Sunda lamun kana bahasa Indonesiakeun jadi iya nya. Bueuk lamun dina bahasa Indonesia memiliki arti burung hantu. Teu bisa diartikeun sapertos kitu. Tapi harti anu bener nyaeta tina heueuh bueuk lamun kana bahasa Indonesiakeun teh nyaeta bilang mengerti padahal tidak. Contoh anu kadua, kurung batok. Teu bisa dihartikeun jadi sangkar tempurung kelapa. Tapi urang kudu milarian paribasa atanapi babasan anu sarua sami sareng hartosna. Kurung batok lamun diartikeun kana bahasa Indonesia jadi bagai katak dalam tempurung. Tah eta nya kamampuan dina narjamahkeun nyaeta kamampu semantik, teras kamampu sosiolinguistik, teras kamampu gramatikal. Ari kamampu gramatikal mah ngeunaan kekecapan kalimat, paragraf, tanda baca, ejahan. Ari sosiolinguistik mah ngeunaan masyarakat pamake hiji basa. Teras ari semantik mah ngaguar makna atawa harti. Tah sakitu panginten pangajaran basa Sunda dinten ayeuna mah urang parantos diajar harti terjemahan teras teh kamampu dina narjamahkeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih seueur kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.